حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Abah sabar tahun Yusuf Abah 80 subhanallah dengan usia 80 tinggal ibu semangat. Nah ari salaki urang atuh ece ari kana ngusep gaple semangat ari ka masjid hantu. Nah seperti Abah sok berjamaah di mana Bah? Di bumi di masjid Bah? Masjid. Sing tadi atuh baca datkeun. Di mana Bah? Di masjid. Jadi Abah mengpenghirup nyabahnya Abah teh kudu getol ka mana Bah? Amin. Ka masjid. Da boro-boro nu hirup Abah, boro-boro nu hirup Abah kudu ka masjid, anu maot oge geuning Bah anger akhirna masuk dibawa ka masjid. Ka makam Abah nu maot. Ka makam sok aya ka masjid. Pokoknya atuh Abah, akhirna mah dibawa ka makam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palih dieu kirang nyora biasa bapak-bapak matara tararik nyora teh ditinggali nage kalah maroloh ka abdi jika nu barogoh kieu geuning Pak. Sukadana parapatan singaparna kota Tasik sigana kerna rundutan sorakna kurang pati tarik. Daun awi daun gedang ngalana dipartikan manawi keur harudang cobi sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas henteu Pak? Dengan marolotot kieu. Aya parawan teu aya? Nu teu gaduh artos aya? Nu carogena teu usaha aya? Nu gaduh hutang aya? Ieu tiung geus lalunas encan. Masalahna teh beda da nu geus lunas jeung nu can lunas. Nu can lunas mah morosot wae. Tu udah diomekeun da. Ya Allah, moga-moga sawa ibu-ibu nu nembe ngawaler salam nu gaduh hutang sing lalunas. Nu tarik amina berarti nu ageng tanagana. Kanggo ka mana eta Kang tuangeun? Wira di panggung ieu meja kosong. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harama sifa wa wa'ada alaihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan adibu auladakum ala salasi khisalin hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Amma ba'du, rasa syukur urang sadaya dina ieu wengi ngalangkungan syukuranana Bapak Haji Apip beserta Ibu Haji Yuyun anu insyaallah dinten enjing bade nikahkeun putrana Cep Febri Permana jigana ieu lahirna bulan Februari. Dalamun April mah pasti Apriliani mun awewe. Di abdi pedah tatangga sami kitu ece. Ieu saha mang budak teh namina Febri geuning nih Febri lahirna bulan Februari Bu Haji. Ari eta nu bulan April Apriliani, eta nu hiji deui nu bulan Maret Meri cenah. Cep Febri Permana oge panganten hitan Ananda Andika Pratama. Benten salit Febri Permana sareng Pratama. Inti doakeun ieu murang kalih Febri anu Cep Febri bade ditikahkeun, mudah-mudahan rumah tanggina bahagia dunia jeung akhirat. Saur bahasa urang Rawa mah runtut raut sau Yunan kacai jadi baraseuh. Teu aya kajabi kalimat anu sae ku urang diucapkeun iwal teh ku rasa syukur ieu ngalangkungan ieu riungan. Hayu urang maoskeun heula kalimat alhamdulillah. Hawatos ibu murang kali acan bobo panginten nenana tuh. Hujan sok atuh ka bali dieu. Wada saminya ieu. Ageng teu Kang? Henteu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. So, ieu wios hujan oge lamun Bapak ayeuna hujan abdi supados adil ece kahujanan abdi gerek lungsur rek pindah kanu teu ditendaan. Ih atuh piraku dicanak lalajo Persib hujanan ridho da ieu mah urang mak demi apa mendambakan barokah jeung syafaat ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keun barasa ge sing jadi saksi keur urang. Asal urang ridho, ibu ridho ka dieu angkat. Teu kapaksa. Teu aya nu maksa. Ikhlas. Bade naon ka dieu? Bade naon ka dieu Bapak? Bade milari ridho Allah ku jalan tolabul ilmi. Sami abdi ge da upami ngagugu kacape mah capek. Sadinten ayeuna jadwal 3 tempat pagi, sore, siang. Kuduna mah da ayeuna ge ieu teh di Sumedang. Geuning teu ka Sumedang. Sapaparat jalan nepakan tarang rieut abdi rek naon ka Sumedang dawuh nu ngonang. Keneh ka dieu we. Wan bade naon abdi ka dieu sami tujuan mah sareng ibu bade milari ridho Allah ngan panginten sakedik abdi mah aya leuwihna sajaba neangan ridho Allah teh abdi mah ka dieu teh hayang menang amal lain amplop. Astagfirullahaladzim. Sok ngageser ibu tangan dia ngageser sok. Iya masih kene kosong di dia ge di tengah masih kene kosong. Sok canak amparanana dia di tengah. Di halaman bumina Pak Haji Apip masih kene kosong.
sok sambil nertibkeun saya nama mun tadi atuh ngabagikeun tuangan teh pados teu ngaganggu. Sok urang sambil mau sholawat adalah sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sok eta rengsekeun ngabagikeun anak pados teu Yasin habibillah tawasalna bibis. Sallu ala Nabi Muhammad, semua membacakan sholawat Rasulillah wa kulli muja. Tadi dia ya wios di sana karpetna piwareng ka dia pada seraos salatullah salamullah ala toha rasul. Sok uku panitia sana karpetna amparkeun di dieu salamullah ala yasin ilahi salimil ummah minal tiwan ni'mah wa min hamim wa min ummah bi ahlil badri ya Allah sadayana sholatullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin habibillah. Sambil ngantos ieu aman tertib caralik kami tengah wagel langsung deui sholawat deui salatullah ala toha rasul. Semakin banyak membaca sholawat semakin dekat syafaat kita dari baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sok dua kali deui awasan sholawat wazifah Allah. Mudah-mudahan sawai jamaah nu hadir di tempat anu teu daramang muga-muga banyak kuatna ku Allah diangkat digentos ku sehat deui. Tibil qulubi wa dawa. Sok ibu enggal gerak caralik wa afiyati akang sila caralik abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasal sawihan deui Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil. Subhanallah luar biasa wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi. Sok ngaja wasal Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi taslah. Atau saya ngabagikeun caina kenapa kesini nggak ada air? Terus biasa di dia mau balik ngaji tara dibere cai pak. Yes, lanjut. Yes, mudah-mudahan hujan dia sih anak barokah.
kanggo urang lemur lawa khusus kanggo panganten Cepebri anu enjing bade nikah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Nu dipihormat kersana pengatur waktu panata calagara. Nu dipihormat para alim ulama, para ajengan, para kiai. Wabil khusus kasepuhan nu aya dia tempat. Pami telepat sesepuh di dieu teh kersana Pak Ustad Yayan mohon enjing teh di dieu sok aya pangaosan mingguan Ibu. Aya poe naon di dieu pangaosan mingguana? Poe Minggu aja manya mingguan poe Rebo. Mingguan mah poe Minggu da Jumaahan ge tara poe Kemis. Atur nuhun aa caina ngan abdi teh ieu teh gaduh penyakit riut sirah. Ieu biasana teh damangna teh ku kopi gude ieu teh. Subhanallah. Tah ayeuna mah beki caket sareng si bapak deh. Jadi tiasa kaditu ka dieu. Mohon ieu Pak Haji sanes. Pak Haji. Hah? Yo sanes Pak Haji mah. Oh masih anti notasi haji gitu. Nu dipihormat aparatur pemerintah kersana Bapak Kepala Desa Rawa manawi aya teh aya. Teu aya Bapak RT aya. Nu mana Pak RT teh? Oh, masalahna kan ieu jalmi teh seueur anu caralik dinu poek. Bisi RT dinu poek cicingna. Berarti di dieu teh jelema aya jurig oge aya. Ari jelema mah dinu cang, ari jurig mah dinu. Lamun aya dinu poek tuh geuning aya, berarti itu teh ngaranna nyumput ecele jurig. Astagfirullahaladzim. Nah teu sopan piraku aya jurig ditiung di kopeah gitu. Jurig mah tara arudud. Nu dipihormat Sohibul Hajah Sohibul Walimah kersana Bapak Haji Apip beserta Ibu Haji Iyuyun. Pak Haji Apip teh ieu teh ibu nu ngulem abdi. Jadi barokah anjeunna abdi tiasa tepang sareng urang Rawa. Katawis urang Rawa mah geuning duh dina pangaosan teh mani semarak kompak. Ieu bapak-bapana ge di dieu mah mani seueur nu maririp artisnya. Nuhun tingali ku ibu atuh da meni seueur nu mirip si Tukul aja. Subhanallah. Atuh da ibu meuli teh nu calenghar, ret ka dieu aki-aki, ret ka ditu aki-aki deui. Tapi coba lamun Pak Haji Apip di dieu nanga pongdut, sok aya di Rawa pongdut. Naon ari pongdut teh? Eta mah jawaban budak SD jaipong dangdut lain, ari pongdut teh jelema ompong bari gendut teh. Coba lamun Pak Haji Apip nanga pongdut da pasti teh nu hadir teh pemuda karasep teh aya. Ai kana pengajian mah nu hadir lagi aki-aki nu geus karurang giji. Subhanallah. Ibu ridho ka dieu. Sami mohon abdi ge ridho ka dieu teh ibu. Sejaneangan ridho Allah ngan abdi mah aya leuwihna hoyong kenging amal cek abdi ge. Amplop wae. Geuning kunaon ibu sabab lamun abdi di dieu ngaos didamel ngalangkungan pangulem Pak Haji Apip, lamun abdi terjadi amal pasti sia-sia. Nah beki ageng hujankeun sing barokah lah hujana. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sesak da ku cai mah. Sogeula sholawat ya Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Salam alaika ya Habib salam. Salawatullah alaika asyraqal fatafat minul buduru misla usni mara'aina qatu ya wajah sururi Allah ya Nabi ya Rasul salam
Ya Habib salam alaika salawat ika anta samsun. Keluarkan sewantena mudah-mudahan tekengirangan keberkahan kulung surna hujan, tekengirangan semangatna kangge urang calik dina ieu tempat. Sabab ieu urang ngaji merupakan jalan untuk kita masuk surga. Usuduri Allah ya Nabi, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi. Semuanya daripada nyarios nu lain maningkana keluarkeun tina lisan urang iwatib awasan sholawat. Da moal aya urang sadaya lamun teu aya Kangjeng Nabi, moal aya alam dunia ieu lamun teu aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Imam al-Qib lataini Allah ya Nabi, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika salawat alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut raat has bu Cepebri bade nikah, Ananda Andika tos dihitan, atos dihitan nanti ajan ya, atos Ari Pak Haji Apip tos dihitan nanti ajan. Bahasa nikah ibadah dihitan oge ibadah, tos ulah reco katanya dan fokus yang pada tos saat iya. Siap? Ibadah teh ibu aya 3 kategori. Hiji aya ibadah nyeri, 2 aya ibadah capek, 3 aya ibadah ngeunah. Hiji ibadah naon cenah ceuk? Nyeri, 2 3 ngeunah. Ieu nu paling dia kunaon Bapak teh nyora? Ibadah nyeri, ibadah capek, ibadah ngeunah. Sok mun arek nyora mun moal barali. Ayo seperti ibu ibadah teh, ibadah nyeri, ibadah capek, ibadah ngeunah. Aduh si teteh nuang naon eta menjigan enak gitu. Sekali ya ce, awas keluarkan sorakna tong dipengkak dina tikoro bisi batuk leuheung lamun teu setruk dah. Ibadah capek, ibadah ngeunah. Naon ibadah nyeri ieu Cep Ananda Andika Pratama dihitan. Ieu bade naros abdi ka para korban anu pernah ngalaman dihitan. Abah ari dihitan nyeri henteu bah. Si abah meuni jiga nu ator ditaros ku nu geulis ieu. Abah dihitan nyeri henteu? Nyeri. Jawaban abah tepat benar. Nyeri pasti dacan aya kacarita lalaki nu dihitan 2 kali. Berarti nyeri nyobahnya. Ibu ari ngajuru nyeri henteu? Waduh. Mahnya borosot deui. Lamun ibu nyebut ngajuru nyeri cek abdi mah eta teh bohong. Geuninganan ibu mah tepikeun ka 3 tepikeun ka 4. Cenah nyeri. Ternyata memang nyeri ibu. Sok bayangkeun pateu sabanding nyeri na bapak dihitan jeung ibu nuju ayeuna ngalahirkeun. Di abdi mah ngajuru, aya bahasa ngajuru di dieu. Orokan aya. Pernah ibu ngalahirkeun. Karaos nyeri patuangan mules. Sok ngaheujeun. Salaki milu ngaheujeun teu? Di abdi mah aya tatangga
Eta salakina teh balas setia ka bojona teh. Bojona nuju ngahujun. Pamajikanna ge salakina sarua. Cek bilang teh sok tarik napas eta salakina teh ulah. Pamajikanna macan ngajuru salakina geus milu ti heula. Ngajuru atuh geger bilang teh geuning can orok teh bau ieu teh. Sallallahu Nabi Muhammad. Bapak sakit na dihitan punten bah. Henteu saakurna nyerina ibu nuju ngalahirkeun. Bayangkeun atuh Bu, ibu ngalahirkeun sababaraha urat pegat tina bubututan pamajikan bapak. Da teu saimbang atuh ibu nu rek dikaluarkeun jeung nu sok asup ka jero. Nu asup nu ka jero jeung anu kaluar gede masuk. Nu asup mah nyeleutik bari gunul, nu kaluar mah gede bari gondrong sok. Rek teu pajet kumaha bapak? Matak abah lamun bojo ayeuna istri nu ngalahirkeun teras ayeuna maot, ibu maot nuju ngalahirkeun disebatna ge maot syahid, maot syuhada. Beda jeung abah anu keur udud eta. Lamun abah maot ayeuna keur udud lain maot syuhada, eta mah syuhadma. Aduh, wilujeng ngarokok dah. Abdi masuk abdi teh ari ningali nu ngarokok teh. Sareng abdi sok ngarokok, margi di nu ngarokok teh aya keistimewaan Bu. Naon keistimewaan anu ngarokok? Yakin abah nu keur ngarokok bakal disalametkeun tina siksa kubur. Sabab hirup keneh si abahna. Subhanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad. Hiji ibadah nyeri dihitan ngajuru ibu nyeri. Abdi pernah ngalaman 2 kali hamil teh. Da moal waka ngalahirkeun ece pasti proses naon heula. Hamil engke ieu panganten Neng Riri anu bade ditikah ku Cepebri, yakin Cepebri satu saat akan mengalami hamil. Da Cepebri mah sanajan awak badag moal bisa hamil. Sok di dieu aya nu jangkung badag anu gaga bisa hamil teu. Tuh, kok abdi masuk lamun aya ina diberi duit 100 juta Pak, tapi kudu hamil heula. Moal aya lalaki nu bisa hamil, tapi seandainya ayeuna ibu tingali awewe awakna sakumaha leutikna, awak sakumaha garingna, yakin awewe bisa hamil. Ajaib, ajaib, mulia, mulia. Geuninganan ibu teu hilap kana nyerina. Margi Allah memberikan keajaiban dea kemuliaan 40 poe ibu tiasa dianggo deui. Mohon aja atau sok rek dak tu pejet atuh. Lamun aya keajaiban Allah apa moal dipake deui bubututan pamajikan bapak teh. Subhanallah, ibu boro-boro ayeuna nuju mulosna patuangan, nuju bade ngalahirkeun, ibu nuju hamil 8 bulan, salami 8 bulan yakin Bu, komo keur ngidam 4 bulan dah uo lagi nya. Itu lalaki ngalaman teu uo gitu. Teu matak punten Pak, sing karunya ka pamajikan teh. Ulah daek produksi na wungkul. Imam pamajikan nyeri beuteung mules mules ngising we kadinya. Ugorek ngajuru Pak tong diantapkeun bisi bahaya, pecah ketuban bahaya, geuwat bawa ka bidan tong dibawa ka warteg. Datang ka bidan cek bidan sok ibu naik kana ranyang nya muhun da kana kenteng maluhur deui. Tarik napas pasti da tarik tamang Agustusan. Heujeunkeun. Terus eta budak rek keluar sekali. Eta rambut geus katingali, peda rambut indungna keneh eta teh. Subhanallah, aco kaalaman ku abdi mah atuh da 8 bulan keur mah awak kurang jangkung, hamil 8 bulan eta salaki, teu kok abdi diuk dina kursi, jiga orek kadut cenah mah. Diuk ayeuna nyebut jiga orek kadut. Terus ayeuna abdi sare nang kuban da. Di ece deui, mama eta sare nang kuban jiga odong-odong. Da jujul eutan kitu aco. Geuning jujul eutan beuteung wantelna wungkul tarang jeung sukuna mangangkang. Mata ungklek-ungklekan sok bisi teu percaya ku bapak. Tingali pamajikan anu keur hamil 8 bulan, sarengan nang kuban pasti jujul eutan. Kabadug we ku salakina sukuna muter jiga gangsing na kasur. Ya Allah, ya Rabbi, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ieu cep ayeuna Febri atos dihitan. Iya nu nembe engal dihitan mah cep Andika. Abah atos dihitan. Abah atos dihitan dajan. Henteu cenah siapa man teu. Allahumma sholli wa sallim wa barik sallu ala Nabi Muhammad. Ibadah nyeri ibu, subhanallah. Wajarlah ayeuna cep Andika Pratama anaksa
Umur Cep Andika diajarkan berdarah-darah sebagian anggota tubuhna ku benda tajam. Naon sababna? Da ieu ibu nuturkeun kana sunnah Nabi Ibrahim alaihi nu disampurnakeun ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi, bahkan hukum lagi jadi wajib ibu. Da lain dihitan unggul pasunatan ti Nabi Ibrahim teh bapak hiji ngeuretan kuku. Jadi ibu lamun gaduh kuku teh tong diantep paranyang kedah paronok. Besok ayah ngingu kuku ngahaja eta teh teu apal pasunatan. Jadi lamun kuku abah harideung ti ayeuna potongan bah. Mun abah ungeuk abah eta bogoh ka abdi bah. Abah mah da ningali abdi anugerah banget, abdi dipelong ku abah musibah ieu teh bah. Subhanallah, si abah meni semangat kieu abah. Subhanallah, hiji ibu ngeuretan kuku sunat di Nabi Ibrahim. Dua tah ngarapihkeun kumis. Dikasih akang eta tukangeun si abah nuker udud sarua. Eta kumisna ayaan rapih gitu. Ngan ama aya jangwa tunggul jika teroris itu. Kumisna aya saeutik. Nah, jadi kan sok aya bapak anu ngingu kumis, anu boga kumis tapi teu dirapihkeun, ngamai jika jembatan leho. Salah ki oce bisi kitu carekan bapak rapihkeun sunat ti Nabi Ibrahim. Ulah ngama jadi lamun bersihin teh kan sok narap leho teh geuleuh. Itu sunat eta teh. Tilu pasunatan ti Nabi Ibrahim nu disampurnakeun ku Nabi Muhammad, marsihan bulu kelek. Kelek teh tong rarogok buluna teh Pak. Rujit ningalina ge. Sunat na aja bau, aja rujit, aja buluan geuleuh. Opat sunat marsihan bulu sayang careuh, sayang odeng dah. Ngan beda di lalaki jeung di awewe. Mun di lalaki mah sunatna dikerok, mun di awewe mah dibenyeng didudut. Kabayang ya. Sok ajaran dibenyeng peong pareureus sebenarnya. Sok selamat mencoba BSI isuk sianya. 5 sunat dihitan bu, caranya ibu terus dihitan. Nah eta subhanallah ya sadayana luar biasa pasunatan anu ku Nabi Muhammad terus dicontohan ayeuna bade dilaksanakeun ku Cepebri enjing bade nikah. Berarti meluk enjing teh bulan madunya. Beda jeung urang bulan alaun. Kabayang abdi mah inget Pak ari maluman pertama baheula. Sok geura enjing Cepebri, mata sok aya paribasa jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli pisitan, paling enak jadi pengantin baru. Malam pertama silih ciwitan. Eta teh bener cek alaman ku abdi. Salaki abdi diciwit leungeunna ku abdi teu pikeun kagetihan. Eta di kamar maluman pertama ku abdi ditaros di doja. Sakit enggak? Teu ngajawab ieu, leungeunna ka diasongkeun deui ka abdi, iwit euy cenah. Padahal mun era mah diciwit meureun panyarekan ake meureun wah bea karep. Da balas manja atuh keur panganten mah iwit euy cenah. Abdi ge maleman pertama hayang hitut da teu wani atuh. Sok saha anu hitut maleman pertama hareupeun salaki meureun di kumaha carekan. Ih atuh teh da tahan harga hayang hitut di empet-empet we. Da geus teu kuat buat beuteung mah teu bisa diajak kompromi atuh. Eta teu kuat abdi kaluar sugan salaki teu nuturkeun. Ai pas dina lawang panto kalepasan. Abdi hitut ngik. Eta salaki geger nunjuk yaya entutnya. Untut bari rowas. Sia diseni cereikeun. Untut balu cantut. Untut era Pak. Malaman pertama yang hitut beda jeung ayeuna bapak teu hayang ge dihajakeun. Salakina di dapur dut. Ditemal ku pamajikanna ti kamar pret. Torajol anakna brot. Ayeuna mah eueuh kaera apa gede-gede hitut. Subhanallah. Aya ibadah capek ibadah naon? Ibadah capek teh ibadah haji, ibadah umrah tuh teruskeun ka Pak Haji Habib, Pak Haji Ibu Haji Uyun. Ibu kantos ka Mekah gacan. Hoyong ka Mekah. Geus daftar encan. Iya atuh sareng rek mawa. Atuh Bu Haji cenah teu boga duit, da urang mah anger we kana naon ieu teh. Duit mata abdi ge yeuh ibu di dieu ngaos teh hoyong jadi amal. Lamun jadi amal pasti abdi balik bakal menang doa. Lain duit duit we abdi mah yang menang doa. Masalah duit mah kene kumaha Pak Haji Apip eta mah dibere we duit ku Pak Haji Apip syukur abdi mah henteu we piraku. Nyapiraku da Pak Haji Apip teh jalmi eling we cuk. Tingali piraku ieu teh lagi meuni gagah meuni mewah meureun 10 juta ieu.
Ari ka abdi mah 5 juta ge nawar. Ari ngaji kudu lila ari amplop lemah pret teh. Subhanallah, keun bege tang Pak Haji, da abdi mah tenang di onang ku Pak Haji mah da Pak Haji teh jalmi eling nya bunya. Eling teu Pak Haji Apip. Tah mun ceuk Ibu Eling ke abdi mah kumaha mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti Pak Haji Apip teh eling, mun mere leutik berarti henteu teu gede, ocu. Ya Allah teu sopan ka Pak Haji Ibu teh eling. Subhanallah. Alhamdulillah Pak Haji ya sedikit permasalahan abdi riut mastaka bakal damang margi aya kopi gude bade dicobi heula jigana ieu bakal kurang amis naon sababna kopi sabungkus caina meuli pinuh. Abah teh keng melong wae ka abdi. Abah teh resep kana kopi resep ka abdi bah. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa pas. Hatur nuhun riet abdi ilang ngan ieu panyakit tuur masih keneh teu acan ilang. Abdi gaduh panyakit leuleus tuur, Pak. Ieu biasana cageurna teh ku teh pucuk kieu teh. Subhanallah. Aduh, hatur nuhun ka akang kameramen, akang teh tadi mah di ditu jadi pindah ka dieu. Ya badi ilik-ilik eta buuk teh boda saware. Hidung saware jika anak teh sakedap deui akan meninggalkan dunia hitam ya teh. Oh ngahaja eta mah di beureman ece. Subhanallah abdi mah sok resep kanu di beureman buukna teh eta teh gaul ece. Ari gaul teh GAUL disingkat gaul hartina gaya anak urang leuweung eta teh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ibu ibadah capai ibadah haji umroh ibu dacan ka Mekah hoyong kabita sapertos Pak Haji Apip, Pak Haji Ibu Haji Uyun teu gaduh artosna suhunkeun ka Allah dan nu gaduh Mekah mah sanes jalmi anu seueur artos nu gaduh Mekah mah jalmi anu dinasibkeun ku Allah dan nu gaduh Mekahna Allah nu gaduh Madinahna Allah tong hese ibu suhunkeun ka Allah amparkeun sajadah hegsing nangis bari nyuhun teh ngangdoa teh Gusti abdi teh hoyong ka Mekah tapi teu gaduh artos ya Allah geus kabayang geuning kitu Ka'bah kabayang multajam kabayang Hajar Aswad kabayang raudhah abdi teh hoyong ka dinya ya Allah tapi abdi teh gaduh artos tapi ibu didoakeun ku Allah diijabah doa ku Allah yakin di mana min hasulayah tasib bakal datang rezeki di mana wae ya Robbal. Jika Mang Romli jeung Bi Icih tatangga abdi umurna sabaraha tahun Bu bukan usia muda geus 85 tahun ka Mekah pakokolot di mana artosna dabuhan meureunana getol ngadua ya Allah hayang ka Mekah sementara sawah jualan teu boga kebon teu boga dahar ge saya aya ece ngan meureun geus kuat nasib ti Allah ku seueur ngadua syariatna Pak Haji Mang Romli eta jeung Bi Icih teh tageuning teh pucuk datang moga-moga ieu nu mere teh pucuk sing ditarima iman Islamna. Nuhun ngan ieu tunu ieu teh panyakit tunu ku sprite biasa. Aduh gaya si calanana legging dia liru mun di awe mah nu kitu teh legging di lalaki mah pensil biasa mangarah teh di istri mah legging nu kitu teh anu marecet itu ngepres eta teh legging calana lepet gigeulun anjing teh teh. Atur nuhun anya moga-moga ditarima iman Islamna. Mohon sing husnul khotimah dihampura dosana. Amin gitu. Terus can maot ngadoa eta teh ibu lain jangka nu maot jangka nu hirup. Ece teh kudu ngadoa ya Allah hayang maot husnul khotimah. Abdi teh sieun ibadah teh sia-sia aing maot teu mawa iman Islam. Ya Allah abdi tampi iman Islam hayang maot husnul khotimah kitu. Dari maot mata aya nu uning atunya sok aa ieu put mantuna Pak Haji anom keneh Pak Haji tos sepuh abdi sami yuswa mari luhureun sia maot mata uning abah tos sepuh duka saheula maot menyebah duka abah ti heula duka abdi paneuri itu duka sabalikna nyebahnya abdi ti pangker Pak Haji Apip ti payun nyebahnya. Subhanallah ibu ka Mekah sok yakin tingali kamari Mang Romli jeung Bi Icih eta 85 tahun usiana ti mana artosna si goreng teh nasib nu kuat gara-gara putrana anu bungsu geulis rupana teh kawin ka aki-aki
geus kitu we jalan nasibna beurna teh kawin ka aki-aki tah seperti si abah ieu aki-akina teh ngan itu mah itu burada gagah kene dabuhan jalmi kaya toko emasna di mana-mana beunghar inti nama begitu dikawinkeun ku si abah Romli budakna kasih aki eta langsung ibu didaftarkeun haji diberangkatkeun umroh nasib anu ku kabitan teh ibu sok bikeun anak ecek aki-aki atuh tuh kasih aki itu bikeun subhanallah ibadah capek haji umroh teh tapi ibu aya kakapo teruskeun ke haji dah capek di Mekah teh atuh capek tawaf sa'i teh bayangkeun jutaan manusia tapi hoyong deui ibu kabayang teh atos mah bade ka Mekah teh tibir ali teh tos nawaitul umroh tawakrum tu billahi taala na mobil bus teh labbaik Allahumma labbaik dugi ka Mekah ningali Masjidil Haram ningali Ka'bah Allahumma zid hadal baita tasrifan bade tawaf bismillah Allahu akbar bismillah Allahu akbar bismillah Allahu akbar karena naon ibu karena Hajar Aswad bari Hajar Aswad nama dekat tingali dan jutaan jalmi aduh geuneunan kada istilam sunat ibu bade tawaf bismillah Allahu akbar sanajan ibu nama di mana asal ayeuna tos lempeng sareng lampu berarti di paling ditu aya Hajar Aswad diangkatkeun pandangan jemaah sadayana raeng bismillah Allahu akbar ieu teh bakal jadi saksi dampal pandangan ibu nu pernah nyium Hajar Aswad jaga urang ku Allah bakal dikasurgakeun jeung Hajar Aswad tong waka amin dan can ka Mekah nage insya Allah kumaha ibu da teu pernah ka Mekah atuh sok ayeuna balik ngaji ieu teh ka salaki teh bismillah Allahu akbar sok teh kitu ka salaki ya Allah tara pada boro-boro ibu abdi ge tara sabab ibu bang uih ngawas daek nyium salaki akur jeung nyium Hajar tah matak ibu ayeuna mah geus diwartosan engke uih ti dieu salaki ece talian sukuna barogod leungeuna golerkeun dina kasur ciuman menang 20 kali mah cek ibu teh cicing sasalaki Aswad gitu oh cium kumaha salakina hideung mah anggap we Hajar Aswadnya sallallahu Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad jadi ibu ngamanja ka salaki teh ulah keur anyar kawin wungkul sok ayeuna aku cepe brida bakal karaos atuh anyar kawin mah masih kene geugeut masih kene bogo abdi we ce duka kunaon da keur anyar kawin mah meuni cacadelan ngobrol ge geblug labuh abdi meuni ka salaki teh embis geubis ge meuni embis cek salaki teh angun cenah ya Allah ariut ya oskadon leuleus ya irek ayeuna mah boro-boro ariut modar sia Ati tajong pengaruh ay lombang kudu deuleu geura cenah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena sekarang sudah tidak ada cinta lagi. Mata punten cepebri tujuan nikah telitas kunu ilaiha. Dina ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah nyiptakeun serba berpasang-pasangan di antarana suami dan istri. Tujuanana litas kunu supaya hirup tenang. Ibu sok berusaha hirup teh kudu enjoy tenang. Santuy ulah sok mikiran pangaboga batur ieu mah tatangga meuli kulkas eceun muriang ieu mah tatangga abdi kitu biodah ece kamari meuli kulkas tatangana menang saminggu biodah di rumah sakit utah-utahan wae dirongsen eueuh panyakitan balik ka imahna panasaran da utah-utahan wae ku salakina biodah dikerok tongongna ari pas dikerok teh gamar tak kulkas tatangga muncul dina tongong biodah eta mah hirup teh enjoy oce jamedud mikiran pangaboga batur mah yang juga Pak Haji Apip imahna geus meuni potonganna minimalis ari urang mah bilik hinis Pak Haji Apip mah dihareup imahna ya parabola urang mah paraseuna ngebul tiap poe ari Pak Haji Apip unggal poe jalan-jalan make es kudu ari salaki urang mah ngadu dorong cincau atuh aja syukuri we nu aya nih mati ulah sok mikiran pangaboga batur syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Duh, hirup enjoy makomo ibu daek seuri tertawa dengan lepas eta teh bakal 40% kakolotan menurun. Jadi ibu lamun hayang awet mora teu kudu make make up, teu kudu make lipstick, awali mau apapun dengan senyuman. Ibu aya nu naros, "Ibu rek ka mana?" Hehe, ka pasar. Kudu kitu, cek ka mana? Hehe, ka kebon. Pokona mah ibu hayang awet mora sing daek seuseulian. Rek aya batur rek eueuh batur seuri we kadinya. Pasti ku batur disangka nu gelo anyar teh.
Sallallahu Nabi Muhammad. Abah aya tangga teh tadi ngabah. Aya tangga teh. Teh aya. Abah cobi ka dieu gerak ka dieu sedap. Nah, ka dieu. Sagada ka dieu. Sok, ka dieu. Sok ka dieu. Bah. Ka dieu. Oh, naik abah naik ka dieu. Apa nguyunkeun si abah? Naik bah naik. Sok naik. Ah, gitu. Ah, ka dieu. Sok kotor. Nah, abah carikna kursi nu ieu. Ka dieu. Abah. Oh. Abah di nu ieu. Sok. Nah, gitu. Aduh. Calik dah. Aduh, asa rek dirapalan deui, bah urang yeuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Cek akang kula sidanak yuk. Ayo tukang son. Abah ku abdi teu acan di piwarang lungsur, abah tetap menemani aku di sini ya. Subhanallah. Ya, ibu kupingkeun. Ari sepuh teh sok aya barokahna, aya berkahna mata ieu CP beri hidup bade nikah. Sebelum berangkat berilah, mintalah doa kepada orang tua. Da hirup barokah mah ibu kuncina lain ku dunia, ku harta, ku indung, ku bapa. Seueur ayeuna ibu atuh jelema anu sangsara balangsak anakna, ayeuna loba dunyana, tapi teu barokah karena apa? Mungkin aya saeutik milaraan ka indung jeung bapa. Matak naudzubillah, lamun anak berani ngabantah ka indung, berani nyarekan ka indung, apalagi milaraan ka indung, tapi ka indung teh cerik nyeri ku tingkah laku anak. Naudzubillah, CP beri isukan geus kawin ulah jiga kitu. Lamun da kolot mah teu hayang dibere. Naon sababna? Kahadean indung ka anak hanya memberi taharap kembali, tapi geujeuleuh tepikeun ka langit katujuh. Lamun anak nganyeri ka indung ku tingkah laku, ku pilara, cek Allah tong boro-boro asup ka surga, ngambek seungitna surga nage diharamkeun ku Allah. Naudzubillah kemin. Mata kahade sosok indung mulai gantina, sosok bapak mulai aya gantina. Pamajikan mah bapak ayeuna dicerai, maot aya gantina. Salaki aja maot aya gantina. Indung geus maot tetep. Urang hayang boga indung deui moal aya jiga nu kitu. Laras. Sok ayeuna ridallah piridul waliden, suhtullah pisutil waliden. Sing ingat CP beri bager, lamun indung nyeri bari nangis ku hidup, naudzubillah lain malah barokah hirup bakal sangsara ka surga haram cek Allah. Boro-boro ka surga ngame seungitna ge haram. Tapi sabalikna lamun anak ayeuna ibu akhlak alus ka indung tepikeun ka cerik balas bunga ku anak, barokah tamplok keur anak da indung mah mutiara keur nu jadi anak. Mata kece kupingkeun doa indung ka anak mah sarua jeung doa nabi ka umatna, seukeut Allah batan silat dina pada teu aya tolak ijabahna. Keung abi ningali di alam dunia, indung beunghar, bapak beunghar, anak jadi raja jadi ratu, tapi anak beunghar, anak loba dunia, indung jadi babu. Supaya nu kitu nya Bu. Oh, kena riweuh, boga pagawean, boga anak can hudang dititipkeun ka indung mah HP budak. Indung nu ngahawapan, indung nu ngamandian, indung anu ngasuh, indung anu ngais, indung nu gegero, indung nu nyeuseuh. Naudzubillah, leuheung lamun aya dina ridona palebah lamun teu aya dina ridona. Urang teh jadi bendu Allah, jadi bendu surga. Naudzubillah ge min. Sok engke CP beri karaos kubu haji rek aya rek eueuh, tapi seandainya mungkin indung mah keur nyoba, mamah teh hayang ieu CP beri teh. Atuh di mana mah eueuh. Jangan bicara seperti itu. Ya mah insyaallah aya. Apapun permintaan indung ulah nyebut eueuh, ulah nyebut teu kaduga. Berusaha sekemampuh mungkin aja, hanya kau geus maot rek barang bere, hanya karek merek kahadean geus maot indung mah. Sok bayangkeun nu jadi indung ngajerit maratan langit moceak maratan jagat dina waktu ngalahirkeun urang ka alam dunia. 8 bulan urang teh lahir tina rahim nu jadi indung, ngaheurinan heula rahimna. 8 bulan ngaheurinan heula patuanganna, dugikeun ka lahir ka alam dunia. Bager CP beri da mamah teh teu waka sukses jiga kieu. Bager CP beri da bapak teh duit jangan biayaan anak, kajeun ibu banda teu boga, kajeun biaya teu boga, ngorbankeun ka era urang unyam injem ka tatangga.
can kabayang ti mana aja mampu naurna nu penting budak sehat deui budak selamat deui tapi kenapa ketika anak geus sukses poho kanu jadi inung gering teu dilongok-longok acan inung lapar teu ditawaran-tawaran acan ngecelak cimata nu jadi inung naudzubillah kita akan termasuk musuh Allah musuh surga naudzubillah min. Abdi mah ibu jantan pengalaman inget tahun 2007 Abdi pernah ngalaman ke Mekah pertama kali Abdi hajian datang di Mekah teh memeh uih di Mekah teh ya Allah Abdi ngadua Gusti Abdi hoyong ke Mekah deui 5 tahun ti ayeuna mungkin Allah memberikan jalan keluar teh seperti itu datang ke bumi teh lamun ngadua teh atuh tahun engke ke Mekah teh satahun sakali ternyata Allah berkehendak lain sebelum 5 tahun mama pun biang nih meureun ngadoja kalau teh mama mah yang berangkat umroh iraha mah hayang bulan puasa ngobrol teh ibu bulan Rewah tanggal 25 bayangkeun tanggal hiji hayang umroh kolot tanggal 25 ngobrol ieu kudu aya duit sejero 5 poe di mana abdi teu nyepeng duit saperak-perak acan berkata insyaallah mama berangkat umroh tanggal hiji sok ngadamel paspor dah eta mah babari keneh ibu subhanallah ternyata dikabul ka Mekah doakeun we abdi di ditu mah abdi hoyong sing mineng ka Mekah mamah ayeuna ka Mekah diumrohkeun ku abdi ngan abdi doakeun mah hayang sabulan sakali ka Mekah ya Allah ternyata ibu disuhunkeun doa ku abdi ka inung mama abdi berkorban sekian puluh juta tapi keun bae asal abdi doakeun hayang ka Mekah sabulan sakali ternyata sabulan 2 kali ka Mekah teh subhanallah mata tongnya Cep Febri geus aya kaboga meskipun Cep Febri can sukses berani berbuat baik sok barang bere kanu jadiin kanu jadi hanya kal geus teu aya mah subhanallah sok karaos lah geuceu pokona mah setiap memberi apapun ayeuna jika teu sabaraha ka inung Allah teh henteu kusila bakal ngagantian deui kalaman abdi mama masih naon kirining Bu Haji ngaos di anu subhanallah oh mere sakieu ka inung oh mere sakieu ka bapak Allah mangagantian leuwih ti kitu subhan mata kade ibu mumpung aya keneh kolotnya sok ayeuna mutiara urang teh deui iwati inung jeung perjuangan sahadi nu paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi kacinta ka urang teu lepas Nabi Muhammad tepikeun ka bade wafat nitipkeun ka Sayyidina Ali ummati mihape umat kaula teu beda Nabi Muhammad teh jeung inung matak doa inung akur jeung doa Nabi eueuh nu diijabah ka anak subhan sok ibunya ayeuna mumpung aya keneh ieu abdi kasepuh ka abah asa ka aki abdi geus teu aya jadi abah teh pangemut-ngemut ke abdi meuli pisan bah jadi aki abdi jeung abah teh sarua aki-aki bah sallallahu Nabi Muhammad lanjut oh kade Cep Febri litas kuno tujuan nikah supaya tenang naon modalna wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah modalna hiji mawaddah dua warahmah naon ari mawadah cinta naon ari mawadah bogoh cinta jeung bogoh teh sarua ari ibu ayeuna kacaroga aya keneh cinta aya keneh bogoh teu aya geuning kunaon pangna dipayunkeun mawadah pangna dipayunkeun cinta untuk tujuan litas kuno tenang sabab cinta matara lami cinta matara awet cinta tara lila da cinta masukkeuna ku seep lain setan lain eta nu ngajawab meuni tarik bari salah jabari sorban bari jeung barang gayem deui cokeuna ku setan ku seep da setan mah tara ngadaharan cinta sok aya seep lah tuh ibu subhanallah sok wah urang bageula jeung salaki manja mohon ibu jangan berubahnya manja urang ka salaki ngan meureun besok beda panggilan hungkul bageula mah keur ngorang ayeuna mah naon abahnya maknya atuh ka aki-aki kieu abah gitu dah kudu akur jeung kaayaan gitu abah mun ibu rada ngora keneh bapak ayah doh sapertos Bu Haji ka Pak Haji nage ih mani masada memang atuh da sesuai jeung kaayaan ayah mami papi pantes imah alus mah ayah ari pagawean ngenso nyebut mami ari suku jebrag cing aja panggilan teh kumaha saldo aduh mun abdi mendekeun Umi abi pantes upami di Pak Ustad Yayan sareng bojona Umi abi pantes eta teh nu mana tuh Pak Ustad Yayan teh
Ari lebat, mohon hapunten Pak Ustadznya. Ieu geuning abdi mah di pasihan kopi, di pasihan teh pucuk, Pak Ustadz mah tadi henteu nya. Mohon beda nasi beda milik ya, Pak. Subhanallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alai aduh dak kitu atuh boy ieu namangan. Wios atuh ibu bade panggilan kumaha wae ge nu pentingan ulah meuli sok Bapak sia. Tong kitu, ayah, bapak, ngan di abdi mah tatangga eueuh mun digeunylung sadesa. Eta tatangga pagawean ngalaan jengkol. Mang Udin ngaranna teh jeung biodah. Biodah di biodah deui teh nya. Pagawean ngalaan jengkol ari panggilan meni papa piayang eueuh. Mun kitu mah pegawai negeri pantes kemana Pap? Ngantor yang dulu naik Fortuner. Ya yang kemana belanja Pap? Naik Honda Jazz ngupir sorangan gaya. Iman tukang ngalaan jengkol atuh ge guyur sadesa. Kemana Pap? Ngalah jengkol yang. Pantes endo. Ya yang kemana? Ngaramet Pap. Budak narik sakola bah meni gaya dah papap dah mamam mun urang uluk salamnya tuh orang kampung dah papap dah mamam lancukna sidiran dah diran. Subhanallah. Cinta mata alami cinta tarawet mata aa saha tanu can nikahnya jam can nikah jomblo kene. Silakan dalam keadaan jomblo yang kuat jangan patah semangat, perbanyak membaca sholawat, pasti akan datang jodoh dengan tepat dan tidak mungkin salah alamat. Nganker ngaji mah ulah waka bercinta engke teh sok hese pelajaran teh asupna sok we khusyuk ayeuna mah keun acara sieun teu kawin Allah azza wa jalla nyiptakeun geus sapasang sapa lamun ayeuna katungkulkeun ku bercinta lah kadituna teh sok aya paribasa kalau cinta sudah melekat tai kotok rasa coklat. Anu haram ge dihalalkeun kalau cinta sudah bersemi cacing tanah terasa indomie kalau cinta sudah membara tai kucing ge asa peda eueuh ti dituna tai kucing asa pedanya ceu anger we tai kucing mah kumaha tuh gini apalun aja mah asa soalnya tak kungal poe aja teteh eta teh cangkel murang kali nen kene saudara sok karunya tak gitu hari istri teh Pak mata akang teh singa ka pamajikan teh ya Allah meuli cangkel kieu riweuh awewe mah wajar super kariweuh super kasibuk bungan ulah rungsing ulah alar ame jadi iba saudara budak keur leutik kene mah isukan ku cek Febri ka alaman kakereup sare pamajikan teh ya kumaha cik da moal diantep atuh jeung moal repe dibere jagung beledug cek pamajikan teh beuka dia cekin urang teh beuka dia atuh deh beuh nyusu ieu di mamah ieu bari lulungu inung mah reup inungna teh tibra budakna mah ngagengel we keneh nya budakna geus rehe teh bapana digogoakan ngaganggu cek bapana teh orok jabri gana gogoakan dayakin pamajikan teh pamoal ngantepkeun ari penting bari di imah mah merencek pamajikan teh batu ka dieu Pak yeuh parasmanan jeung budak yeuh sok parasmanan atuh tengah penting teh parasmanan anakna jeung bapana tapi ka ibu susu teh pabinyeng-binyeng nu sabelah ku bapana nu sabelah ku anakna ulu susu tepikeun ka offset ari kutangna luhureun dada susunahna pun bujal. Subhanallah mata karunya abah awewe teh yeuh super kariweuh super kacape ngan omat ibu sakumaha capena digawe beurang ulah tepikeun ka poho ibadah utamana salat ya ibu tos salat isya teu acan atos kahade bisi anu acan datang ti dieu tong wa kaloba gawe komo sare langsung salat isya heula malaikat Israil teu apal ibu datang ngajemput urang kemari eta biji eta tatangga abdi cek karunya tuh encan salat isya kabablasan tas magrib balah capek meureun ti beurang teh digawe jeung ngaji kaditu kadieu pagawean teh loba pisan gegeroh nyeusuh kitu awe mah rup ibu sare tas magrib teh dimukeuna keneh bablas inget-inget setengah dua kitu genan peda biji teh ka bawah ngimpi datang malaikat nanya ka biji cek malaikat man robuka gebuk teh biji uluh ieu meureun mau teh mangkani can salat isya eta abah biji rek maksakeun hudang teu bisa hudang biji burak ungap sugan teh ku urup-urup ai pas berebentak ternyata salaki biji geus luhureun biji kitu mah dasar biji na meureun salah dedengean dasar ku ka bawah ngimpi disangka biji man robuka padahal salakina mah rok buka makrok buka tawalek sing haidang kasalaki dia aja ulah kena geus kolot aduh abah gaduh kene bojon teu bah gaduh abah sok masih kene ngaulaan bojo sok malam jumaah sok henteu abah ya atuh ambil abah kuat deui meser kuku bima abah
Awak kuku bima maneangan kuku kerudu kalauan. Kapan ibu teh menurut medis, baca cek medis cek dokter, lamun ayeuna kolot hayang jag-jag deui meuri kuku bima, mun istri nganggo jamu salirapet. Jadi juga parawan deui. Ngan eta mah cek medis, tapi lamun cek menurut agama mah tidak usah pakai kuku bima salirapet. Geus abah memeh bobo gaduh wudu cek pres deui awak teh ku wudu mah. Tuh kudu make salirapet kuku bima jangan naeun kudu dibeli abah. Lamun abah bisa meraktekeunana lamun abah salah ke. Si emang beli kuku bima jeung salirapet ditingu dina gelas direnengkeun. Ari abah kalah nguyup salirapet. Si emak kalah nginum kuku bima, sok abah yakin abah mau bisa kiih nah gara-gara salirapet. Si emak heuras gara-gara kuku bima gede pak. Salawat Nabi Muhammad. Lah ieu teh geuningan dibungkus jam 11:30. Mohon apunten abah hoyong teh pucuk mangga abah teh pucuk dah abdi mah abah itu ge wah sagala sale abah geus disiapkeun. Kapan ieu teh bos sale lil? Mohon apunten akan kebiasaan gitu oleh-oleh teh di abdi mah upamim ka daerah Garut ngawas wah bagasi teh sok pinuh ku sayuran. Lamun ka daerah dieu pada kemarin naon eta teh Nagara Kemang eta kan di dieu mah konveksinya wah sok pinuh ku tiung dah ayeuna mah kan di dieu mah sale pasti pinuh ku sale bagasi teh tapi eta mah nu biasa teu kenging nu acan biasa mah tong stresnya ieu mah nu biasa Pak Haji Apip kitu cenah Pak Haji Apip teu biasa nya biasakeun we ti ayeuna abdi mah tuh kamari nyeri hate balik ngaji ti Bogor ku salaki di Baeudan teu ditanya menang 3 jam ari aku naon teh Baeud wae si horeng peda abdi teu mawa berkat dan nu kitu mah panitia atuh aja mata puntennya Pak Haji Apip abdi mah daripada engke balik ti dieu kudu pasea jeung salaki mending ribut ti ayeuna jeung Haji Apip lah. Salawat Nabi Muhammad. Subhanallah. Cek. Hey, mic ya son. Cek. Ali tan ekona cek. Pehan ekona cek. Terus ekona tutup. Cek. Cepeng ku abah. Aduh, abah saha nami? Wahid hiji nanya Wahid mah hiji atuh cok Wahid dua banyak Wahid mah hiji Bapak Wahid deras mun jigana ieu Pak Wahid mah getol ka masjidnya nya beda atuh da dari raut muka sabrehan ge subhanallah ada apa di si Aki ini ternyata Aki teh abah teh tukang ka masjid jadi jika nama di dieu ge anu sok ngumumkeun waktu sahur bulan puasa teh abahnya mun abdi mah pernah abah ka dieu jika nama abah Wahid teh Assalamualaikum poala sadelek sadaya nguningakeun ieu waos gantun 3 ieu waos gantun 3 paur Apaan? Ya cek apa mah bener eta teh abah teh waktu tabuh 3 sahur ngan kulantaran ngosong mah ceuk da waos ngakari 3 deui jadi ka kuping kurang teh waos ganggu oh Akbar ternyata abah ieu mah kari hiji deui eta abah teh jika nama abah teh kamari basa sahur teh ngegel jenil basonya anu telas tadi hadeutkeun ku sing mah eta teh paingan abah teh ngumumkeun imsak teh ceurik abah teh si horeng huntu erep da ngumumkeun imsak teh assalamualaikum poala sadelek kumargi waos palantosep kumargi waos palantosep nyingsat batur mah imsak ieu mah nyingsat ya abah Wahid lah jidola kasih yang seringan kolot yang Abah sabaraha tahun Yusuf abah? 80 subhanallah dengan usia 80 tinggal ibu semangat nah ari salaki urang atuh euceu ari kana ngusep gaples semangat ari ka masjid handeu nah sapertos abah sok berjamaah di mana bah di bumi di masjid bah di sing tadi atuh baca catetkeun di mana bah di masjid. Jadi abah menghirup nyobanya abah teh kudu getol ka mana bah? Amin. Ka masjid. Da boro-boro nu hirup abah, boro-boro nu hirup abah kudu ka masjid anu maot oge geuning bah anger akhirna masuk dibawa ka masjid. Ka makam
abah naon. Kamu kacok ayam ke masjid. Pokoknya aduh abah, akhirnya mau dibawa ke makam. Subhanallah, abah ya abah, elingan masyarakat teh sinadarekeun berjamaah abah. Ya cek kunci hirup hayang barokah mah salat awal waktu berjamaah. Abah engke mata sadan teh kudu kieu eling Umat muslimin muslim. Sok gerabah urang ngajak salat lohor bah sok jeung abah barengan. Hayu urang berjamaah loh. Duhur. Duhur bener. Duhurnya cik abah eta nu kitu teh bah hariri ngajakan eling, hariri ngajak teu eling bah. Hari ngajak eling. Cek abdi mah hariri ngajak teu eling piraku aya kieu ngajak salat lohor abah. Kapan subuhna ge encan. Aduh resep aya abah abdi mah abah doakeun abdi bah sing jaga abah geus kolot ge semangat ibadah istiqomah subhanallah. Tepuk tangan buat Abah Wahid. Allah jika nak abah mah sanajan hujan ke ka masjid wae nya. Mohon mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji. Ka hiji masjid bener bah. Abah lamun hujan sok dipayung tah ka masjid. Nganggo payung. Nganggo cik abah lamun hujan dipayung ka masjid sae henteu bah. Dan Lamun hujan dipayung ka masjid sae awon. Hah? Sae awon. Don. Hah? Oh, ya bah lamun hujan, lamun keur usum hujan, he ka masjid abah dipayung ka masjid sae awon bah. Ah, awon, ulah sae banyak. Masjid non ka masjid dipapayung golerkeun we di luar payungna. Dituna di luar. Nya bener abah. Abah bade naros abdi, ieu teh resep ka abah teh maneh khusu ngaos teh connect jeung abah teh menikat. Aduh. Abah, ai Nabi Muhammad dilahirkeun di kota mana? Di kota Mekah. Sing tarik atuh bah. Di kota mana? Kirang apal. Oh, dia cek abah dia bener di kota Mekah. Eta teh bener jawaban teh bah. Nabi Muhammad lahirna di kota Mekah. Wafatna di kota mana? Madinah. Di Madinah. Ari dimakamkeunana di Mekah di Madinah. Di Jabal Ubes. Di Madinah dimakamkeun namanya. Ari abah rek dimakamkeun di mana? Adi gitu. Dina tanah banyak banyak. Di makom. Di Abah adi dia di lamun anu maot di kubur teh sok dina tanah bah. Berarti urang teh mengingat bahwa urang teh asal lagi ku Allah diciptakeun teh tina naon bah? Tina tanah. Jadi ulah salah abah ge engke bakal balik ka tanah. Ka imah engke mah bah abah teh da hirup. Ka imah abah. Aduh ya kawan ya lekolan lah resep kawannya abah. Aduh subhanallah. Pertanyaan kahiji dijawab ku abah dengan jelas dan benar. Abah rukun Islam aya sabaraha abah? 5 hiji, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 subhanallah benar. Tepuk tangan buat Abah Wahid. Sekarang abah urang ngabarokahan jangka panganten, da moal aya panganten, moal aya urang sadaya, moal aya Pak Haji Apip, moal aya abah, moal aya alhamdulillah lamun teu aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok abah nyalira sholawat cik sholatullah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Luar biasa. Abah jigana mun di masjid geus tawasalna bi bismillah wa bi rasulillah wa kulli mujahidin. Ajib subhanallah sallallahu Nabi Muhammad. Ria Allah bi al-irbad ria Allah. Jadi abah mah sholawatnya laguna teh saka ingat itu teh bah. Ayo tadi mah sholat lu lain kieu agama teh abah. Ayo tawasana jadi kieu keun bae tapi barokah mau sholawat abah komo malam Jumaah maca sholawat ka Kangjeng Nabi 80 kali maka gufiro dunu bagus samanina amah dihampura dosa ku Allah 80 tahunan. Satu acara abah ipade masihan kenang-kenangan abdi ka abah wayahna ku abah kena ditampingnya
aya cenderamata kanggo abah sing emut abah setiap ningali ieu abah kudu emut ka abdi siapa oke wios teu sabaraha oge tapi mudah-mudahan ada makna buat abdi buat abah ieu teh ngan aya fotorana ieu teh bah wios rana bah subhanallah dengan pertanyaan begitu benar dijawab sama si abah. Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana? Di kota Mekah. Wafat di mana? Di Madinah. Dimakamkeunana di Madinah. Abah rek di mana? Rek di ditu we cenah. Subhanallah. Jawaban abah dengan tepat 100.000 buat abah. Canak bah. Ecing. Rukun Islam aya sabaraha cek abah aya 5 disebutkan ku abah dengan jelas dan benar luar biasa abah ditambah deui pertanyaan anu kadua karena abah sudah menjawab dengan benar 100.000 buat abah deui canak bah sholawatna abah lantang benar jelas subhanallah abah sing leuwih husu ka masjid bah sok gerowokan batur da geuning aya manu adan-adan abah nya edan mah edan we bah itu sok akang mumpung kurang diberi umur keneh ku Allah ulah gaduh cita-cita tobat kalau di mana geus kolot da can karuan umur urang nepi ka kolot tingali kesemangatan abah wahid luar biasa sholawatna abah karena jelas merdu banget penuh dengan hayat naon dihayati diresapi ku abah ditambah deui 100.000 dibuat abah canak bah Allahumma sholli wa sallim wa barik sallu ala Nabi Muhammad ngan abdi sakedik ti abah hoyong didoakeun nya bah pokona mah abah kudu inget abah mah getol ka masjid sedangkan tempat anu pangsaena Allah ngaijabah teh wati di masjid doakeun abah panganten sing barokah sing berkah rumah tanggana Pak Haji Apip sing langkung majeng usahana abdi doakeun ku abah abdi teh bah gaduh budak anu ageung nuju hamil ayeuna teh jantan mantu anu hamil mah sing sehat anu ngandungna sehat anu dikandungna kalasan ras abdi gaduh nuju gaduh proyek nuju ngadamel bumi Allah naon masjid namina Masjid Adzikro madrasahna namina Az-Zahra putra abdi teh 2 Dikri sareng Jahra janten tapa ulan we kang ngaran budak Masjidna Adzikro nu tos nikah Dikri teh resan kalasan ayeuna seueur barudak anu ngaraos ibu di rompok teh aya tempatnya abdi teh haula we abah ngabangun masjid di mana artosna ti Allah we da hakikatna Allah nu mere duit ka abdi syariatna mah beureun Haji Apip ayeuna rek mere ka abdi teh kitu tapa ku abdi teh dibikeun deui ka Allah gesok mikeun deui leuwih gede tah doakeun ku abah sing enggal beres ya bahnya sing dibabarikeun rezekina abdi sing banyak umur bari bisa ibadah istiqomah jiga abah sakitu abdi mah nyuhunkeun ti abah teh ibu nu hadir di dieu mudah-mudahan ieu tempat sing langkung barokah ibu sing kacanak barokah ku ieu tempat sabab di dieu teh geuning ibu subhanallah syukuran Pak Haji Apip teh teu ku pongdut teu ku artis ku pangao sabab pangsaena dina riungan hiji aya sodako atau saya ibu terus dipasihan tuangan kan tadinya dibagi kedua aya pengawasan ayeuna nuju tilu islahin bainanas aya silaturahmi barokah silaturahmi bakal panjang umur ageung rezeki kanggo Bapak Haji Apip kanggo keluarga kangge urang yakin urang ku silaturahmi ku Allah bakal dipanjangkeun umur deet rezeki tapi syarat ibu ibtigo amardotilah tujuan orang kudu karena Allah lamun karena Allah tujuan orang maka fasaufa nu'tihi ajron adima Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda hatur nuhun abahnya hapunten ku abdi diwagel abah piwarang naik ke panggung karena abdi teh resep ke abah teh ternyata abah teh getol ahli ibadah nah ami abah jag-jag deui jeung si emak ieu engke sargot ewang hitung-hitung atukeun da panganten mah bulan madu abah mah bulan alaeun we sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad sakitu ibu nu kapihatur da abdi bade teras hayong istirahat teh kiat tos saminguan Pak Haji Apip abdi teh acan wangsul tadi wangsul sakedap ge gentos kendaraan kitu genan supir anu hiji deui ketemuan gitu da geus pinuh teuing mobil karunya bisi Haji Apip rek mere sale loba gitu tah mantak teh telepon ka barudak telepon bantieu can teh yeuh teang ieu bagasi geus pinuh teuing ayeuna rek ka Haji Apip gitu erasan abdi kan tanggal 2 Desember bade gunting pita masjid ari madrasah mah
rame dipajang insyaallah bah ayeuna masjid matos 85% insyaallah memeh tanggal 2 matos beres insyaallah pada gunting pita bakal seueur tamu kudu aya lalauh jadi alhamdulillah aya mata ayeuna bagasi dikosongkeun ge gitu kaya ning saleh kaya ning sagala rupa gitu ayeuna dipersiapkeun gitu hapunten Pak Haji ieu mah nu atos gitu cenah Pak Haji mah teu acan kula saremutan Pak Haji sok we kan atos nurutan gitu ngajak abdi mah ngobrol teh ami aya persiapan bisa aya sare muncan di karungan sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ibu syariatna panitia Pak Haji Apip ngumpulkeun urang hakikatna Allah ngumpulkeun urang sadayana moga-moga urang ku Allah dikumpulkeun dugikeun ka surga. Abahnya canak abahnya canak pasihan ka nini ami cajag abah ulah ngadeg-deg abah teh geus ku ieu mah bakal kuat deui nya. Subhanallah sakitu nu kapiatur kirang langkung punten kasadayana buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maca Al-Qur'an aminan kurang tarik aminah tadi menarik lain ayunan tarik teh buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maca sholawatan buah kaliki mesra di parapatan mun Pak Haji Apip ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Buah kaliki mesra di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan. Wabil khusus satur nuhun abdi tacan ngaduakeun ka Kori ibu luar biasanya seorang tunanetra tapi maca Al-Qur'an piraku urang nubun tak kieu teu bisa maca Qur'an. Baca Al-Qur'an amalkeun pigawe. Teu bisa ngartoskeun anakeun bagian ajengankeun bagian batur. Ibu ku macan Al-Qur'an jadi ibadah jadi pahala ke urang. Sahurup tina Al-Qur'an 10 makna ke urang sadaya 10 karo rahmat berkah ke urang sadaya sahurup encan sababaraha puluh huruf nu dibaca ku urang sadaya sakitu nu kapihatur kirang langkung punten kasadayana hadanallahu wa iyyakum ajmain subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.